aya laguna. Kumaha tuh? Laguna sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi masih saja nyanyi tergoda janda kebak liar nama mikiran bocor aing apa wae na leungeun gitu ya dak nunyin aingna sudah kira-kira ngadun dipatenkeun ieu botol jadi apa wae Isangka panangan namay lalaunan naray tangga nang kulan araos pageu jika kupay na gawas kupay na tulawes kirang kasawan deui ni bunga deui abang biasa dari jata aja di bawah dia anjing kerbaik kerliar ala kelatu apa tera lak 10 tahun sudah ku menjadi janda lainnya naik sudah oke 10 tahun sudah ku menjadi sudah tetapi engkau belum saya belum mendapatkan gantinya. Jangan bersedih, jangan berduka, pun padanya dalam berdoa. Lak. Dia lagi, boleh di mana ya? Lempang cakap lempangnya. Dia ayat semua ya. Ayat jauh di dia, jauh saya lu tu. Hujan maaf. Wala. Kemana ya? Wala. Dari mana ya? Mana kaler kidul mana ya? Wala dia jangan. Wala. Alah. Kuat aja. Alah. Kemudian ayah kudut. Ayah kudut ngopi aja. Alah. Marahnya ya jalan. Ya jalan naonnya gitu. Tetap awan nanti. Lak. Dia. Coba tinggal liar. Alah. Liar nama mikiran bocor aing apa wae na leungeun gitu ya. Dan nunyin aingna sudah kira-kira ngadun dipatenkeun ieu botol jadi apa wae. Irwan hayang esot. Boleh kumaha ngesutkeunana ieu kira-kira nunyin aing botol ngadun dipatenkeun jadi pikir we sok ku di dinya anjing. Dia jadi liar aing teh jadi kudu nginum wae alak. Marana we batur anjing deui. Kerame we batur anjing ya surprise. Wala. Jadi liar unggul gitu. Ieu nama mikiran botol ieu kumaha carana supaya bisa esot. Aing teh anjing teh ieu na kira-kira ngadun dipatenkeun jadi aing molor ngeukeuk botol ka WC ngeukeuk botol kandi aing jadi ngeukeuk botol jadi wae aing teh nginum wae aya lak ieu angeureunana heula euy aduh alah anjing lieur tidak cerita bisa udang anjing lelek kiawara lelek alah batur ya tulungan atuh weh
Woi, tulungan ya. Wala kulon mana ya, kalir mana, watan mana. Wala mana. Nu kudu dipilih. Nu iya demplon, nu itu demplon. Nu eta demplon. Mana? Nu kudu dipilih. Jadi lieur aing teu bisa milih nanaon ari kieu mah kerjangan kieu mah euy. Jika ditarurungan we aing teh hayang juuk jeung kacang asin. Hayang juuk. Bala aing teh cangkeul euy, berat ongko ajuk ka. Bala. Ampun cing euy. Para anak batur euy, jadi liar kieu euy batur ngobrol euy. Alah. Rambut panjang nu ngarumbai, isang ka panangan nyampai, lalaunan rarai tangga, rangkulan karaos pageuh, luhur pasir tepung geder, berlambang asinu mekar, kabagdaan nu duaan, saha ieu? Adik, tadi dia eka mana ngalewat, kemenang jeule. Alah. Ayo aing ieu keur nginum ya mabok alak. Naon? Ngadon lak gitu. Suara naon nu lak teh? Iling aing ngerek ngalewat. Rek mapai sawah. Bisi garing. Sawahna da usum halodo ayeuna teh. Jadi punten ya kuring ngerek ngalewat deh. Sok minggir. Ek minggir moal. Lamun teu minggir, ek dipinggirkeun, ek dipangku. Dipangku anjing pasti berat Pangku aing mah kabawa awak kidinya sakede uplik. Alah, ek baguna kumaha. Ek mah pacai jang naon icing di dieu baturan aing ulah mah pacai anjing. Pokoknya mah lewat ka dieu teu baturan aing tonjok teh. Naik ditonjok. Sayang teuing atuh ngadon ditonjok teh pugu-pugu mah teu kaci. Pelanggaran teh tong sok tunjak-tonjok. Pada aing mah keur lieur anjing. Naon ieu didinya hayang. Sok asa-asaan. Hayang aing mah hayang nu kitu. Lah. Nya hayang aing mah teu cangkeul. Aing banyak ditelejong. Aing dinya ngaran. Ngaran kuring. Didinya ngaran saji. Tepangkeun abdi. Nah, saha ngaran didinya? Dewek. Nya atuh pan didinya atuh dapan urang teh pahareup-hareup antara aku dan didinya. Sok saha ngaran teh? Ngaran aing jaburan. Hah? Mana ngaran jama jaburan? Akaneun teh mah. Aku mah ceuk aing mah pokona mah ngaranna eta jaburan aduh. Dilihat ada. Kitu mah lihat ieu. Alah, lieur aing aing teh keur lieur aing keur hayang udud, hayang ngopi. Jika tu aing teh berean atuh boga teu udud teh cabatang. Hayang udud aing teh kuat atuh. Besok aing teh manggihan udud dah. Lieur dirajangan. Lak. Alah, aing manggihan zaman nu aneh ieu. Emaannya di mana didinya? Aing karek nyeuleuh. Aing Urang mana didinya teh?
Jangan ditanya orang mana na pokoknya mah sok adegan aing hayang ngulun aing jeung kuat ada liar. Aing liar. Pusing aing kulo sira dan hulu pusing. Bisa nambahan teh anjing. Nambah anak kumaha da didinya tekan minum wae. Zaman kiwari mah geus teu usum minum nu kararitu. Ayeuna mah neangan pagawean we. Nu alus, nu hade. Tong dilobakeun kawas kitu. Ngadon minum. Nyilakakeun batur jeung nyilakakeun diri sorangan teteh teu meunang. Wah, jangan aing geus boga perhitungan anjing aing teu boga duit pada aing taran peda wae keur boga duit. Ayeuna ku aing dibulikeun duit ka kawe anjing. Aya beak duit aing. Aing teu bisa kabeli rokok aing. Tinggal menit na wae jeung lieur anjing. Menit apaan menit? Menit jam. Aing aing jam goblok teh. Lieur syarat jangar. Alah. Wala. Tak tukang mundur tu ayah jalma mereka dia. Senyawa satu jalma aja. Jalma tukang satu. Jalma saha? Jalma naon? Ayah jalma mereka dia buat kita tukang aja. Alah. Aing tak lupa yang yuk. Ni, alah. Tapi Ina aja kan tukang Ina. Ina aja nggak lewat kali itu tukang. Lah. Aing mah aneh. Arek manggi jalma kawas kieu. Anyar. Bodas banget nama. Ngalaka saha ieu jalma anyar. Orang kota di dinyanya. Enggak dong dari katanya orang kota orang mana. Dewek adi tukang. Pan kenalan heula atuh urang teh. Kameme akrab teh kenalan heula. Nyawa ka emosian. Pokoknya mah geceng ge dijelaskeun aja jika aing keur lieur ieu. Aing mah mereka dita itu. Mana jalma udah daun kadapa nu oya ketebak angin jika gupaina gawas gupaina tulawas kirang gasawang deui nimbungan deui asik nggaran nutekah kontak dina lamunan unggah tempat tos dipapai manehna taya laratan unggah beja nu katampa dijuk-juk boleh teu aya kembang-kembang ka tresna apa kode aja wah ejar muahanya dia orang mana ya nya anyar warga mana ya ke mana didinya ya aing keur lilieuran di dieu apa teh lilieuran ye keur ngajegat camai kita dieu minta kasih teu dibere atuh wayana atuh aing hayang kudu sabata we tulungan tuh ayah kudu alak iya lagi sama raya di diadan
tulungan atuh hayang udut. Boga udut teh. Ampun teh lieur kieu. Wala. Lieur aing. Saha di dinya? Aing kenalkan nama saya Jamuran. Hah? Jamuran, goblok. Jamuran. Aing tinggal nanti Jamuran. Jamuran mah tuh hakaneun. Lain hakaneun goblok ngaran aing ngaran Jamuran. Alah, gara goblok kami sama ieu dengan Maya bikin kucing gua. Alah, coba aing beta urut hayang urut raya kuat. Hayang kopi kok. Alah, iya aja. Ditanya aing dengan batur, cek wangi-wangi aja. Alah, tak kok lain kieu geula. Alah, atuh didinya teh uluna rada jauh saeutik, uluna ulah dikandung teh ada. Tidak ada beungeut aing. Aing karek ngeuleuh jam. Oh ieu teh berarti anyar, ieu teh anyar. Jama anyar berarti karek datang. Aing orang datang geus orang kota. Kemana di Jakarta baik adik. Kita jauh pagi di Jakarta. Jagoan. Aing balik ke lembur anjing ku jawab di situ na diusir anjing. Ada pagayaan di dinyana. Kebalik meureun mata diusir ke meureun. Lamun balik teh mamal diusir atuh. Eta ka dihirup teh kudu balik. Diakui insaf aya panagna teh insaf. Insaf teh lagu insaf. Lagu insaf itu apa itu lagu insaf nyaho aji aing kita nah lihat wae atunya aji aya naon ada tietnya make lihat-lihat teuing alah ya cangkeul lieur aji aing teripu ya nyabutan ieu ngadon lihat aing poe dicicep-cicep ke babak-babak wadal wala awan biasa dari jata aing di bawah dia anjing keur bae keur lieur ala kelak ke apetera alak emang ai ngarah teraan kudu nginum nu kitu hati-hati ka dari nu kieu mah pokona mah awani jadi gede pokona mah geus nu kieu mah geus dan alak. Oh dia terlek-lekan wae atuh dinya teh. Suara naon jeung nu bieu ye kengekeun ku dinya alak. Suara naon cik? Tebak. Alah. Aing maliar wae teh suara supaya hayang waras kumaha. Ondong nginum atuh di dinya na. Hayang waras tapi nginum wae. Eureunnan geus teu zaman ayeuna mah zamanan dengan duit dengan pakaya ngumpulkeun pakaya zaman kiwari mah montok kikituan geus teu musim ayeuna mah di kota mah masih kena musim bro ini masih musim di kota mah alah kadang-kadang di pasisian yo untuk aya kene nu kararieu tadi nu teu nyahoun mah alah lak kena mah cek anu sok kararinum nu kieu mah enak cenah kieu tapi aing nyobaan pada tinggalna lak ka menit ieu anjing pada kaler mana kitu pangnunjukkeun kaler jeung kitu jeung kulon jeung wetan lur mana lur alah jadi ngadon mabok di dia teh dirinya teh aing lain mabok goblok aing mabok nama mikiran ieu botol anjing mikiran botol napa anu nyiptakeun nu nyieun aing
Ieu botol ngadon dipatenkeun. Alah, ai kan menit lieur kumaha carana ieu botol beta ekor. Ai teh molor nyekel nu kieu botolna. Ai kuling ka ditu ka dieu nyekel botol, ieu teh atuh kan aing teh lieur. Alah. Tulungan atuh. Ieu pangesokeun leungeun. Pangesokeun leungeun aing leungeunnan meureunna. Aduh, lieur pat aing teh lieur. Alah, aing teh poho aing minta naon ka didinya tadi teh. Udud. Boga odot teh didinya. Ya. Boga udud. Aya ngodot kopi we da atuh kopi. Boga kopi ke. Goblok sia. Kopi teh dijamak karek abus ngende kopi. Emangna di teh warung. Emangna dewek teh asup ka dapur. Emangna deket ka imah, pan jauh ka imah ieu teh. Camplung deui baeuna ge. Alah, ieu ai panggih nu gelo, ai cai nu gelo aki. Ai teh sabenerna mah jama bener jama eling. Jama jujur aing mah. Taya naon cikik, kudu dinya jele ieu naon ieu. Alah, pae naon dinya mah kudu gaul lagi. Kudu gaul, alah. Alah. Cai tukang saha? Aing tukang teh babaturan aing teh. Babaturan aing di tukang teh. Babaturan di mana? Aing cek babaturan aing bawa di situ di kota. Naon? Di kota mana? Kuring mah urang dieu lain urang kota. Lain lagi lain babaturan di dinya. Urang karungakeun babaturan. Aing mah teu boga babaturan juga di dinya. Nya babaturan urang mah saroleh. Tara nginum nu kararitu, tara marabok. Nya babaturan urang mah babaturan santri kabeh. Sok aku angga di dinya mah. Atuh ngomong heueuh gitu. Sementara. Naon? Sementara. Lah, dina balik deungeunna. Sementara kumaha? Itu teh Mang Kepot, tetangga kuring. Mal bisa dibobodo. Ari maneh? Maneh kagak keur lieur. Itu mah Mang Kepot tetangga kuring. Nya, masih dibobodo nya mah kabobodo dah. Apaleun ka kuring mah. Anjing. Ya. Goblok teh lihat wae anjing teh. Aing unggal rek langsung bujur napal wae lihat dia alah. Goblok. Alah. Oh jadi di nyate kecapal ka di ditu kecapal. Atuh geus. Geus apal. Mang Kepot ieu mah jama bager. Sok kuring bajeng kuring. Itu teh ngaranna saha? Mang Kepot. Ya di dinya teh ngaran teh Mang Kepot. Nah gitu. Nah kan nama saya Kepot. Didinya saha tadi teh? Ngaran dewek. Nya. Ngaran dewek majaburan. Alah. Ai karada deui teh ieu rada oleh teh. Kesatulan ayeuna mah da urang teh perkenalan wae. Ge dewek ayeuna mah rek gabung wae lah jeung di darinya. Jeung di dinya rek gabung kajen gabung jeung di darinya kajen teh. Wae gabung mah. Asal di dieu mah aman. Hiji ulah mabok-mabokan. Ulah mabok-mabokan 3 lagu wae atuh. Emang aya laguna? Aya laguna. Kumaha tuh? Laguna sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi.
masih saja nyane tergoda jatah kebah. Tak sudiku, tak sudi. Sudah mabuk minuman lak. Ditambah mabuk judi masih saja mararane tergoda jandak kembah. Tak sudiku, tak sudi. Tak itu lagu nate. Lah. Ay kabulian, sing kabulu berat ongko. Bisa nyanyi segala. Ada dai bajagona da paulana da di sunati saja. Ana ingati teka pakai di telilai lama. Nah, bisa teka pakai. Ay jadi tunata ay aya kesalahan. Kesalahan naon? Kesalahan aja ke karang lagu teanggeus. Banyak kesalahan karang lagu teanggeus. Bisa dipecat gitu. Dipecat aja. Lagu teanggeus. Alah, kita tanya teh karari anjing kucing kain aja keliar kan catat. Alah, lak. Keliar aja. Belum. Alah. Enggak sakit tadi minumnya ayo wae nginum wae cuan kembali balik coba. Saya nama hitung-hitung perkenalan wae sake wae lah. Cik lihat bae. Alah. Kok cacik. Lihat wae dicabut teh. Satu wae ada batangkel ke deui. Ayeuna mah hitung-hitung perkenalan, perkenalkan saya Jaburan. Mudah-mudahan itu pageta orang diganti ngaranna ulah Jaburan teh da eta mah hakaneun da. Eta mah hakaneun. Banyak kaneun pake ngaran. Ajukeun wae Mang Kepot. Nu penting mah bisa aya ngaranan lain. Lain masalah aya ngaran-ngaranan atuh da. Nya ngaran Jaburan. Kayak bising aya nu ngakan dirinya. Wala. Ulah aya nu ngakan atuh tah teu manusia ka jeung kieu ge. Alah. Ya sudahlah, terima kasih perkenalkan nama saya Jaburan. Saya ini baru datang dari sana lah pokoknya. Saya baru datang nih. Saya sekarang ini bisa bertemu sama si Ieu dan si Eta. Kau si Ieu jeung si Eta kan hubunganana ente Kepot. Itu si Ucil. Si Kepot, si Ucil, Aing bakal gabung jeung jamaah dari ieu. Mudah-mudahan Aing ulah kabawa gelo di dieu teh. Nu gelo mah di dinya tuh. Urang mah da jama barale kecil. Nya. Nu gelo mah pan si ieu. Nya, urang karu datang telunjang telonjong. Minta urut, minta kopi, emangnya di teh warung. Atuh da kan teu apal, da ayeuna mapan geus apal, da ieu teh lain warung. Mana kulon, mana wetan. Pokona mah kulon jeung wetan aing geus poe na madu lieur. Ya sakitu wae lah, terima kasih buat teman-teman, selamat berjumpa dengan saya Anyar, saya itu mudah-mudahan saya bisa menghibur kalian semua. Ya, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat ya Mang Kepot. Mudah-mudahan sing manfaat. Hiburan itu daya memang merupakan hiburan wungkul atuh dan ngeuh. Atunya Mang Kepot kurang hiburan atuh. Ubar tunduh we lah. Sakitu wargi sadaya wilujeng patepang sareng abdi ya Anyar ayeuna teh. Malam ieu teh aya rencana deui baru tina ge. Rencana naon? Rencana tina ge rek meuli deui cenah. Engke boga duit, ayeuna mah can boga duit, geus boga duit. Cuang nambahan deui mie loba, mie rame ongko. Tapi aing kan beureut lieur da aya loba mah kan hari sakieu mah geus bae tong meuli deui. Kudu atuh.
kudu meuli deui latihan nya itu diajar keun wae ku mangke we pokona malah rek rame teu rame pokona mah diajar hiburan we keur ngahibur diri sorangan we pokona mah sok sing betah di dieu atuh betah tu sabab di dieu mah aya didinya dan didinya kalau sudah ada didinya dan didinya saya teh enjoy elak sakitu wargi sadaya jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Terima kasih hatur nuhun kasadayananya. Pot kurang gesan heula cangkeul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah cangkeul pot hayang diuk aing lah. Alah, ngapot.